urang teh keur di jalan kane ya. Can finish urang teh start teh di jalan kene. Aya kemungkinan wae jalmi keur di jalan anu katuhu deh itu bakal mengkol kenca. Anu keur di kenca bisa mengkol katuhu. Pan urang teh nyungkeun ka Gusti Allah, Gusti ihdinas siratal mustaqim teh. Da jalan bungkal pengkol asal cicing di jalan wae pan gitu. Ibu teh naik mobil asal mengkol ka katuhu ngilu ka katuhu, mengkol kenca ngilu ka kenca, asal cicing di jalan we ulah ka lembur bisa nabrak ka lembur mah. Tak urang teh keur di jalan, urang teh di mana-mana. Kadang-kadang jalmi mengkol ka katuhu kana kasayan, mengkol ka kenca kana kawonan. Da jalmi lain malaikat. Pasti nah hiji waktos mindamal sae. Sa goreng-goreng na jalmi pasti mindamal sae. Sa sae-sae aja pasti mindamal awon na jalmi. Jalmi pang solehna pasti aya ka awonanana. Jalmi pang gorengna pasti aya ka sayanana. Kitu da jalmi mah. Moal jalmi soleh salamana, goreng salamina moal da jalmi. Tah urang teh keur aya di jalan ieu teh. Di jalan da can finish. Can almarhum san innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu nya. Urang teh keur di jalan kana aya kemungkinan naon? Kemungkinan hade, kemungkinan goreng. Namanya urang teraskan ka Gusti Allah teh naon? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Gusti abdi teh nyungkeun ka salira hoyong hirup abdi husnul khotimah. Saya tungtung eta dah berhasilna jalmi mah kutungtungna sae. Lain awalna sae. Lain awalna nu sae, lain awalna nu sae tapi tungtungna sae. Lamun sae tungtung, nah husnul khotimah. Lamun awan tungtung, suul khotimah. Jalmi tukang mabok tapi tungtungna sae mah husnul khotimah. Jalmi tukang ibadah hari awana awon, tungtungna awon, suul khotimah. Nah di dia teh. Mane at-tayas ulah putus asa tina rahmat Allah. Di mana orang ninggal jalmi teh tinggalna asma Allah. Ibu ninggal nu beunghar ulah ninggal jalmina tapi ninggal gonina Allah. Eta teh sifat goni nempel di eta jalmi. Ninggal jalmi teh berehan, pan Allah teh maha berehan. Nu katinggal teh lain jalmina tapi sifat Allah. Ninggal jalmi pinter, hafal Quran, hafal hadis, kitabna di luar kepala, ulah ninggal jalmina, tinggal naon sifat alimna Allah keur aya di dinya, ninggalna Allah gitu. Lamun ngamuji ge kedah muji karena Allah. Jalmi dibeungharkeun katinggal sifat gonina Allah, jalmi dipinterkeun katinggal alim sifat alimna Allah, jalmi dipangkatkeun ge tinggal naon azizna Allah, gagahna Allah. Ieu jalmi jadi RT nya, jalmi jadi RW, jadi bupati gagah pan. Jadi jenderal gagah, ulah ninggal gagahna eta jalmi tapi tinggal azizna Allah. Allah masihan sifatna di dinya. Nyai nu akhirna urang moal ninggal harga teh kulantaran sifat jalmina tapi ninggal sifat